Ikan apa yang suka ke masjid? Gurame. Salah. Ikan paus. Paustad. Ikan apa yang suka karaoke? Ikan gabus. Salah. Ikan Bluetooth sudah aktif. Lah aya bae asirek barang asakan ogenan ka mani. Kumaha ieu ngaluarkeun anak? Kumaha dinya? Iya ya Kang, hese Kang. Ieu mah kudu kabengkelkeun. Keureut heula ieu. Tuluy diculan ieu, tuluy dilaskeun deui. Kudu ka bengkel ieu mah. Oh, jong atuh Kang bawa ke bengkel Kang. Duitna atuh. Oh, 100 ge mah himeureun. keur balanja ieu Kang. Nah, daripada hese masak. Jong atuh. Ya, Kang. ya geus. Oh nya. Ya, Di mana Kang alasna Kang? eta. Geuning teu kacirinya euy mah rapih. Bedu, nyong itu mah tukang las senior. Siga nu urutna bae langsung. Heeh Kang. Jeung udah masak? Ya Kang. Mata nih gue pak. Empok. Astagfirullahaladzim. Kang, cenah cek batur lamun hujan ngareunahna sare, wadul. Aduh kumaha. Geuning tadi nyai ngajaran hujanan bari sare Kang, geuning baseuh. Yang lain gitu maksudna hujan mah di luar, molor mah di imah. Ngareunah mun kitu mah. Oh. Itu ngajaran. Dah, nih, cenah cek batur, hirupa kudu disyukuri, kudu loba senyum. Geuning kamari akang nempo nu labu tadi hareupeun imah, disyukuri bari senyum kudu tampilin. Oh, gitu Kang. Nya heueuh teh mah majarkeun ngalelewe. Ari nu labu tulungan. Mata. Ojok dokter mah cenah wortel alus jang kesehatan mata Kang, wadul. Aduh kumaha da alus. Kali sok ngajaran Kang, colokeun ngana mata. Nyeri meureun. Mani eueuh wae di imah nya. Yo nyi, ari lalaki mah pekerja keras, kajen teuing sirah pinuh ku salon pas nu penting mah di imah reunceuh emas. Srebeo. Mas di mandi. Kang, tadi gerak. Maninya? Ya, kan ieu teh mata teh bureng jeung kabur. Heeh. Mending di udag heula apa mending ka dokter heula nya Kang? Di udag kalat naon deh? Kapan kabur? Nyi. Jadi lamun awewe wedal poe Salasa gede ambek yang sensitif lamun didagor sirah nama ke LPG. Ya heueuh atuh lamun kitu mah Kang. Lain ambek deui, modar Kang. Berarti pepatah kolot bener nya. Aya beja cenah ari surgana awewe mah aya di suku lalaki. Jadi lamun suku lalaki najong ka awewe eta teh ulah dikukumahakeun antepkeun bae eta teh berarti tendangan ti surga. Lain tendangan ti surga eta mah KDRT. Atuh beja salahnya. Kang, bingung duit kali 100.000 Kang. Kumaha kitu? Kaditu mahi. Ya diputerkeun bae atuh ame loba mah. Kumaha carana Kang? Cara muterkeunana gampang duit 100.000 bakadikeun. Yo. Puter. 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 Nah, Jadi loba. heeh Kang. Ieu nyaan Kang? Ya. Nuhun Kang. Heeh.
Yo, mang urang mah. Duit berak, beak. Motor gede, beak. Mobil mewah, beak. Kunaon gitu? Gara-gara dihudangkeun. Malah ngimpi sing horeng. Waduh, parah ya mah ini akang nya. Punten, mingguan. Punten. Luar sih. Oh, Meser mang. tah. Gitu geram. Hese teuing mayar hutang ge. Ah. Nah, guys, isuk deui nya. Turun. Kang, Naon deh? ari nu gakieu ngaranna menta, berarti menta duit. Keur naon? Ka warung Ayo jeung akang ngambil ulah. Beli udun. daripada merek kalau ngebaturan. Ayo. Cuma tuh percaya ke pamajikan. Kang, dia Naon disuk mending 2.000 Pak ya? aya supa Kang, nyerek nyala supa heula nya. Engke balik di warung. Lah, bisi ku batur Kang. Moal. Iya. Cirian ku ieu. Moal aku batur. Kalau mun gak kieu mah eta cirina nyaho nu urang. Ayo. Bener bae Kang. Bener, buruk. Ah, sok meuli. Kang, pokoknya itu supa korek dipindang Kang, jeung kulur sumrah geura Kang. Dah. Sabaraha ngeunah na deui. Anu tadi nerek meuli deungeun cukup meuli asin Kang. Engko ngagoreng asin tuluy mindang. Dah. Kang? Aduh. Kang, ayo ngalah supa heula. Dah, ada di alas sorangan. Kang? Alas sorangan. Lah, dasar laki sebul. Kang! Supana eueuh Kang. Kang? Aing mah tuh geuning Kang. Ku Bu RT. Ah. Lumayan jadi pindang, baik. Bari nage teu ngeunah ieu nya lah geura. Aing mah kieu ya ari can rezeki teh euy geus hareupeun mata ge di ala batur. Lah tadi ge tadi. Aing mah Mata nih mata nih gue pak. cicing geura ieu. Naon di? Yang Keur nyieun sorangan deh yang kopi mah. dan kopi. Naon atuh? Yang Kang, sanggung geus asak, tinggal dahar. Mal sing nyangu. main eta geura. Naon atuh ngomong sing jelas. Yang Astagfirullahaladzim, Kang. Karimawa geura di ditu aya ieu. yang main eta geura. Naon atuh? Akang hayang nyandung. Iya, Kang. Ulah sok sieun-sieun jeung Nyai mah. Tenang, Ngidinan? ijinan ka Cida, Kang. Tapi ya 3 syaratna, Kang. Naon bae? Nu kahiji Akang kudu loba sabar. Oh, eta mah sabar pisan, tipe akang. Nu kadua, Akang ulah loba nungtut. Lah nungtut naon di ka Nyai? Moal nungtut naon? Aman. Sip. Tuh, hiji deui nu katilu sok naon? Nu katilu, Kang. Jaket, baju, sendal, asupkeun na kantong kabeh nu Akang. Terus indi ti dieu, tong balik deui. Ngomong bae teh tadi teu ngijinan gitu. Oh, bener loba-loba teuing babacaan. Bari nage nyanyung matana. Cicing geura, Kang? Hiji he.
Cicing. Cicing. Bisa cicing tuh di. Kang, cicing-cicing sok minjeman duitnya ke batur. Manjeman duit kumadi. Yeh, tah bukti tah. Aya nu 1 juta, aya nu 500, aya nu 200.000, aya nu 300. Iya HP saha iya. Oh, gitu atunya sok nginjaman duit ka batur teu kanyahoan. Yeh, nyai nginjeman duit ke batur, bunga satu diberi duit ku akang. Yo, naon maksudnya ieu curhat dina medsos? Yo, batur mah aratoheun lamun urang nempo parasea kahayang ge gak kitu ari batur mah. Terus nyai kudu curhat ka saha, kudu nyarita ka saha, Kang? Emang aya waktu akang jang nyai? Akang unggal poe eueuh di imah. Datang ka imah ngadon mandi, dahar, mangkat deui. Kadang-kadang aya di imah ge sare ngoprek HP. Sibuk nyenangkeun diri sorangan. Eueuh waktu jang pamajikan, eueuh waktu jang nyarita, eueuh waktu ngajak ulin. Yang nyai cicing bae. Sugan eueuh masalah tadi nama. Eta mah dasar akang nu teu peka ka nyai. Nyai cicing teh nyai geus capek, Kang. Tah, sieuna rumah tangga zaman ayeuna teh, Kang. Rumah tangga ngan formalitas, suami istri ngan status. Tah, Kang, ayeuna loba pamajikan nu bertahan teh melaan budak, Kang, lain melaan kenyamanan. Akang di luar bisa jadi tempat curhat batur, Kang, royal ka batur, tapi teu bisa ka pamajikan. Lamun nyai curhat ka akang ngajawabna, jadi pamajikan kudu bersyukur, gitu kan akang ngajawabna. Leuwih parahna, Kang, batur awah nu percaya kalakuan akang nu sabenerna, di hareupeun batur mah akang teh bager, mulia, rajin nulungan batur, Kang. Dasar gumasep. Tuh gerak, Kang, aya awewe gelis, Kang. Tuh, tingali. Alus awakna sia, Kang, mun dibahenol, Kang. Bujurna gede. Nyai wungkul. Lah, nu bener, Kang. Gelis ya, Kang. Moal. Irungna bangir, Moal. bodas, Moal. bukna panjang, Kang. Moal nyai wungkul. Aduh. Punten. Mangga. Mingguan teh Kantun sabaraha minggu deui, Abi? kantun genep minggu deui. Antosannya. Hmm. Abi nitip heula 100. Oh, mohon. Siap. Ini teh Mangga.